Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yattafakkarun. Shadaqallahul adzim. Sabada simkuring haturkeun salam tawis kahormatan umat Islam. Mangga urang sami-sami manjatkeun puja kanu maha kawasa buktosna Allah aja wa jalla anu mana mantenna dina dinten anu ayeuna parantos naktirkeun ka urang sadayana tiasa riung mungpulung dieu kampung patepang padung ka dieu tempat. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana selaku umat nu diciptakeun ku mantena teu aya halangan sareng harunganana, malah singkatna sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Pedakantun rahmat miwah salam mugia dicurah limpahkeun ka paduka alam habibana wan nabiyana yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedakantun ka para pengikut-pengikutna, para tabiin tabiatna, para sahabat-sahabatna anu istuning tumut turut tunduk kana ajaran tur langkah-langkah mantena, malah mandara ka urang sadayana anu masih kena hirup kumbuh di muka bumi. Moga-moga kaleleberan syafaat mantena kalayan uke di yaumul hisab wajaja urang sadayana aya dina pertolongan mantena. Amin ya rabbal alamin. Para alimina ulama anu sami hadir di tempat kalian kusim kuring dihormat. Pangarasa guru ti kalapadua anu sami-sami kusim kuring dihormat. Dina ieu kesempatan sim kuring anu teu disangka-sangka ngawakilan keluarga besar bapa ade kalih ibu ade sakulawargi beh diweuna ngalaksanakeun nadar mantena beh dituna kodo sireun kodar akan muah kuasa yang sim kuring kedah ngisi acara dina raraga penampian dina dangat anu ayeuna. Para ibu miwah para bapak sadayana panginten supados teu nyangkolong ting kana waktos materi anu kahiji anu sakumaha dikapayunkeun ku pangaresa ti calon ti perwakilan panganten pamaget nyangakeun silaturahmi. Wingah anu taya papadana silaturahmi anu sangakeun ku pangaresa ti pihak panganten pamaget ditampi kalayan kabingahan. Kalayan mudah-mudahan silaturahmi dina dinten anu ayeuna sing kalabatkeun ibadah. Kalayan dipanjang punyungkeun yuswa ku Allah bari barokah, digampilkeun rezeki anu halal tur melimpah. Amin ya rabbal alamin. Atuh anu salajengna saurna nyangakeun cep taupik panginten badan sakujur, tulang sabukur, daging satete sageti, daging sakumpal, getih satetes. Saur bahasa dewa lama ti luhur sausap pramut nu diwengkul ku ketu ti hanap sahibas dampan nu kabatas ku sapatu rupina ke tengah nu guntal gantel bari tripaku ditampi ku Neng Erna teh kalian bingah anu luar biasa. Malih wengi tadi Neng Erna sajan trisaksian ku sim kuring pagawean ukur-ukur alang kuriling blus ka kamar ngeukepan bantar jeung guguling ngemutan tilam ka eling sok sieun ayeuna teh aya sumping buktosna jang taupik satria pinilih tanin rupina ka dinya Neng Erna. Tak kuasa sakitu anu salajengna panginten nampi mudah-mudahan ieu dua murang kalih atau dua insan anu parantos diakaran tikah dinten Mei diwalian ku janten ramana ku apa ade. Muga-muga urang doakeun ku urang sadayana sing kalebetkeun kana rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan kadituna nimulkeun atuh ngabuahkeun rumah tangga anu baldatun thayyibatun waradun ghafur. Salajengna
panginten anu salajengna nyangakeun saurna cacanakanana saala kadarna saurna tapi katinggal ku sim kuring pangarasa nu dibantun ku Cep Taufik teh anu kalintang seueurna nu dijingjing nu ditangeuy nu disuhun mung nama esa kieu panginten pangarasa nah nama esa kieu mudah-mudahan nu can kabantun ku Cep Taufik dina dinten anu ayeuna di mana kelangkah anu kapayun naon nu disita-citana kumarang kalih anu dua mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala urang doakeun ku urang sadayana 40 nu ngadoakeun tangtos hiji bakal diijabah matak naon ku dijabah-jabah ngadoa urang sadayana ieu barudak hayang apipi kabeuli hayang apan salaksana gedong tingkat jadi boga bahkan kebon di mana-mana doakeun ku urang sadayana atuh anu salajengna panginten kesim kuring tadi mah panginten pangarasa nyangakeun Cep Taufik panginten sim kuring tangtos bakal nyangakeun engke istrina di desa nyata Neng Erna Jang Taufik Bapak atas nami sepuhna ngawakilan Bapak desa kulawargi nyangakeun ieu Neng Erna kahidep pada khususna umumna kasepuh sareng ramana di ditu namun siapunten anu kasuhun ieu teh pun anak teh sepi ku pangarti kirang ku pangapetiasa sumung ku elmuna didikeun atikeun bimbingan binaeun utamina dina bag-bagan agama teu acan lalengkah halu acan namun mangga nyangakeun mang didikeun mang atikeun mang gemblengkeun sok sanaos ieu pun anak digembleng dihauk digentor tapi simpuring atas namira mana tidak akan menuntut sekecil kunyit pun asa digemblengna kana jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Panginten insyaallah ye Neng Erna panginten bakal luyu bakal nurut panginten caroge margi kahoyong Cep Taufik sareng Ibu Ramana ti ditu teh rupina kahoyongna Neng Erna teh janten istri anu binangkit bari getol angkat ka masjid luyu sarirana jangkung alit resiko ageng alit teu sulit caroge kartu kadieu teh diungkit insyaallah bakal nimul moal aya bibit rumit sareng bibit rumit nu matak jadi panyakit kana rumah tangga aman sejahtera tur binangkit takuha sakitu panginten dina kesempatan anu ayeuna simkuring panginten bilih panjang teuing yang pelong teh kana waktos Jang Taufik teh panginten ieu nikah teh sanes ukur saheureuyeun sanes ukur sadinteneun sanes ukur samingoneun tapi nikahna ieu Jang Taufik ka Neng Erna teh hoyong salamina hoyong salawasna dugeun ka pokotrek itep pake trok padung saur paribasana takuha sakitu mangkana nikah Jang Taufik teh dipiwarang ku Allah marwin telepat bismillahirrahmanirrahim ya masyaro sabab manis tato'an minkum batafad tajawaj fa innahu aghdulih basar wa ahsanu li farji walam yastadi fali bisaum fa innahu lahu jaan golongan pemuda anu can nikah pek aranjeun geurana nikah sabab pertikahan pikeun ngajaga kana paninggali jeung ngaraksa kana farji ngan lamun tacan sanggup pek puasa sabab puasa pikeun nahan nafsu tarupina anu mami kitu parantos dewasa panginten si Jang Taufik Neng Erna parantos dewasa insyaallah ieu barudak bakal kiat nahan mudah-mudahan sing kiat nahan hambatan rintangan anu bakal nuhulkeun kana hancurna rumah tangga atuh panginten anu salajengna bilih tema simkuring yang pelongting waktos hapunten anu kasuhun khususna ti simkuring tinangtos seueur saur anu teu kaukur basa anu teu kareka mudah-mudahan siapunten bapak-bapak ibu sadayana ngahapunten ka simkuring kalayan nu lepatna panginten keseriusan simkuring nu raresna mati Gusti Allah muga-muga urang sadayana tiasa tepang deui di acara gelombang anu sami sakitu panginten anu kacarita minangka pamungkas basa mugia sing janten patwa rarabi mulus waluya rumah tangga teu pasalia lami-lami janten kaya dirahmat Allah taala bismillah damel ngawitan salam dianggo lekasan mangga urang ngadua ka pangeran malar kenging kabagjaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atuh ka kersana